gedung dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi Pepetetan samia murah hari-halilang dalang gedung dhuwur kali sambung gedung luhur nu disambung munara baheula mun ayeuna masjid merenyawat gedung dhuwur kali sambung masjid pagulingan sepi tentrem urang teh nya teh bebakti di eta masjid pagulingan nya teh pacuker antara jisim jeung kuringna abdi jeung gustina kudu tentrem sepi ayem tentrem nyaan ikhlas ridho lillahi ta'ala pepetetan samia murag siki nu murag pepetetan siki jadi murag setiap murag geus kolot jadi urang teh kudu dewasa kudu koloteun mikir urang koloteun mikir jadi mikir eta teh urang teh sesat geus dewasa. Oh, mohon Kang. Mikir, lilir mulungan ya kan. Setiap mikir jadinya urang bakal kanyahoan nya jeung lainna. Bata atawa halal jeung haramna. Jadi kudu bisa milih mana hade mana goreng. Mana hade mana goreng. Sama bidunya teu leupas tina hade jeung goreng. Tah eta gelas, pan kancikan hade jeung goreng. Mata? Naon cenah hadena gelas? Dipake wadah cai. Dipake nyuguhan, dipake minum. Naon cenah gorengna? Dipake maledog tarang pamajikan. Atupan sunur Kang tah. Heeh, deu. Balingbing lan jeruk manis. Tak masak. Ari balingbing jeruna 5. Denya. Mohon. Ini tan 5 teh saha jeung sakawajiban. Mun daek migawe mah. Mohon. Heeh. Leukeun migawe. Lanjeung jeruk buleud manis amis kakara bakal karasa amisna lamun geus disamurakna. Ah eta. Jeung buleud tekad urang. Buleud kepercayaan urang kanu kagungan bumi langit sawarga katutna neraka. Sabab didinya oge urang pan dina nu 5 tadi aya salat nya aya memeh salat teh abdas heula aya abdas teh nya eta ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeut nu matak lamun jelema teh daek salat eta teh jalema kana kulit bener kitu dah aduh dewek teh nyakit teh euy kenaon teh kan nuju naon meriana segala suluh dek sorangan teh geus bawa suluhna mah geus gede ieu aya geus gede geus loba oh dek ka imah dek
Ya Kang bisa nyanyi laga mana teh Kang? Nyanyi kakawin gitu. Oh iya kakawin teh nyanyi. Laga mana teh Kang? Sahat. Laga mana-mana oge aja sa Indonesia we. Anu bener Kang bisa gitu. Lain dek cece itu. Kenaon teh Kang kitu nih. Hah? Jika nu rariweuh Kang teh. Dewek teh ngagiringkeun pamajikan. Di mana ka mana Kang? Si Imas jeung si Ijem. Gitu. Nyata ka Saudi Arabia. Kang ka Saudi Arabia Kang. Pamajikan aing duanana jadi TKW dia. Naon TKW teh Kang? Tenaga kerja wanita. Aduh. Kita apalan. Oh itu. Dinas naon itu tah. Lain euy atuh da ina teh riab keur mujana usum ini ka Arab. Wah, nyata bener. Heeh. Aing ngamelang makanya di ditu teh cenah bejana ina teh keur aya kejadian. Nya keur gawat cenah Kang. Heeh, keur gawat. Naon Kang? Krisis teluk. Ya naon Kang teluk? Teluk cenah bejana mah di Kuwait. Ya teluk di kuah gitu. Oh, jadi diteluh di kuah. Oh, dah ingat. Bukan jadi teluk. Kumaha tak Kang aya teh? Melang aing nyaan ka pamajikan euy ari jauh kieu gini. Aya deket. Ai deket nya pacogregen mata kudek ini teh cenah sakola euy. Itu teh Secara langsung pamajikan dewe teh cenah sakola. Oh, ka Saudi Arabia teh. Ka Saudi Arabia bingung. Ka Saudi Arabia teh ku dewe. Naon tah? Pangarahanana pengarah sakolahna gitu teh. Lain pengarah sakolahna keur digawe keur ditu ku dewe. Oh, digawe. Oh, cenah aya pengalaman. Daya kabisa. Kumaha carana ngababu? Oh, ameh datang ka dieu teh manehna bisa ngurus nu jadi salaki. Heeh. Nama pengetahuan oge eta Kang. Nama pengetahuan ongkoh. Dina bidang keluarga mah nya. Oh, cenah apaleun bahasa Arab. Datang ka dieu mun bisa ngaji. Teu nya. Heeh. Ya teh bang hade-hadena Kang. Hade-hadena. Kabejakeun cenah di Arab sok kitu eta mah nyokot gorengna. Urang cokot hadena we. Itu we Kang, nu kitu-kitu. Heeh, mangka di inditna kieu teh kana beca dulu. Kira-kira cek si lain awon video beti urang ka Saudi Arabia kana beca seberapa poe kira-kira 4 tahun mah 4 tahun setengah makan. Oh iya Nya dari sangga ku dewek sapoe jemput genepi. Angkat lebah mana Kang atau ya Kang? Da jauh. Lain bae ditu rancak ole. Kata lain. Kata malah Korea tuh Kang. Kata mah tuh deket oeng. Oh, aduh ampun. Nuhun Kang Uken. Di wartasan abdi. Ya, itu teh putra Kang Uken teh. Ya kata Iya. di Halimun. Iya. Putrana Ayu Isum. Nya gitu. Atau rayuna Ayu Isum. Aduh, ampun ceng ini si gareng di lagi di ke mana tuh? Di Kang tuh gareng. Aduh. Gimana sih koi? Mau koran orang. Hah? Mau koran. Tete kumaha kejadian di Saudi oi. Aya udinya. Yo koran ke di kilo. Aduh kan 5 tahun. Atau mau saya 10 tahun aku. Atuh teh mah koran geus heubeul. Semuanya batal ayeuna. Oi, Tempo dina berita nu anyar. beritanya koran irah teh cewek. Koran berita anyar. Degikeun di antarana ieu dina sabagian anu heubeul aya nu anyar. Heeh. Kamerun pan jago sepak bola. Heeh. Kurang caekek eleh. Bisa jadi. Urang caekek pinter. Ayo gitu kumaha? Barang rek ngalawan Kamerun, bola diganti. Bola diganti. Kunaon? Ku kulit babi. Kulit babi. Barang orang Kamerun rek majong, orang Kamerun haram. Langsung orang caekek ngasih ke 20.04. Bisa jadi atuh Kamerun teh deket Arab agamana Islam urangnya. Agama Islam. Oh, eta Kamerun teh. Kumaha mungkin sang urang undang Kamerun sina main bal kieu. Heeh. Urang adukeunana dina mangsa rek maghrib. Di mana-mana keur mau bola ngadenge adzan. Heeh. Aleureun man salat salat urang Ayo. Beres.
Ngajegur lumayan. Bahaya untuk lumayan orang mau bisa balik. Tahan Saddam Hussein. Dia bilang sedang memikirkan dirinya ingin mampu menguasai tarian kecer bojong. Berita nak sejajar. Dia mah berita Irak. Ini berita kecer bojong. Iya. Minta kolom lain kan ayah Akang bisa suka, bisa bunga, bisa siri, bisa nyerenge, bisa nyidu, dan kadang itu kalau kerja yang siri enggak uang selaku adik Akang mikiran nasib sih anu keur ngablenyang ke Arab. Oh iya tak, aku dewek dicari, kau dicari, kau oge. Ngani kukuh ayah lalaki,